Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Desa Karangmuncang kepada Bapak Dede Mas Deni. Waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu senantiasa mangkarinan ka urang mangpirang-pirangkan umatan, baik itu nikmat lahir, nikmat batin, terutama nikmat sehat panjang umur ka urang sadaya, sehingga dina wengi ieu urang masih biasa ngalaksanakeun nyata mieli diisrokeun sareng dimi'rajkeunna Kanjeng Nabi urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat wassalam hayu urang limpah curahkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tur nepi ka urang selaku umatna nu mudah-mudahan selalu taat ngajalankeun segala ajaran-ajaranna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kiai, para alim, para ulama, guru-guru abdi anu kusim kuring hormati. Kemudian Pak Babin Kamtibmas Polsek Cilimus Ciganda Mekar pikeun Desa Karangmuncang anu kusim kuring hormati. Alhamdulillah ieu ti pemuda Pancasila Wilujeng Sumping anu kusim kuring hormati. Rekan-rekan perangkat desa Karangmuncang anu kusim kuring hormati, salajengna ieu nu biasa namah tara kasebat kitu nya tim hadroh kitu nya anu diluluguan ku kersana Ustaz Yono anu kusim kuring hormati. Pertami dina hal ieu abdi ngaturkeun haturan wilujeng sumping ka kersana Al Mukarrom Kiai Mamat Rahmatullah Esos anu alhamdulillah ayeuna kantos sumping aya di tengah-tengah urang sadayana, nukin tangtosna bade masihan pencerahan ka urang dina hikmah Isra Mi'raj ieu. Tangtosna ku diselenggarakeun acara ieu teh aya manfaat pikeun urang sadayana, manfaat anu tiasa direalisasikeun dina kahirupan urang sadidintena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu seueur anu bade dicarioskeun dina kesempatan ieu. Pertama eta abdi seja mengapresiasi ka sadaya jamaah, khususna jamaah mushola Babur Rahman kalayan mushola Matlaul Hidayah anu tahun ayeuna tiasa ngagelarkeun acara peringatan Isra Mi'raj Nabi urang sadayana nyata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapanana ku diselenggarakeunana acara ieu nyandak kaberkahan, nyandak hikmah naon anu kin bade didugikeun ku kersana Al Mukarrom Bobalei tangtosna ieu teh pikeun obor penerang entong sampai sumpingna para ibu, para bapak sadayana ka ieu tempat mung saukur ngahasilkeun capek, ngahasilkeun cangkeung, tapi santeuna aya manfaat, aya hikmah anu tiasa dicandak kalayan dijalankeun dina kahirupan urang sadidintena. Eta anu pertama. Hatur nuhun ka sadaya warga jamaah Dusun Pon, khususna ka mushola jamaahna mushola Babur Rahman, ka jamaah mushola Matlaul Hidayah anu kantos sejak ngaderma baktikeun baik eta hartana, pikiranana, tanagina pikeun terselenggarana acara ieu. Sareng deui diake selaku pemerintahan desa kapunten izin nyelipkeun informasi ka sadaya warga anu ayeuna hadir di ieu tempat perihal kenakalan anak di usia sekolah. Ayeuna nuju genjeleng-genjelengna gitunya. Kamari urang ningali gitunya sadayana mungkin diantawisna para sepuh-sepuh anu ngagaduhan murang kali. Ayeuna mah kedah waspada. Kapungkur
anu kasebat tawuran anu sebat jogol teh mung saukur di kelasna jenjang SMA atanapi SMP. Nah mirisna waktos ayeuna tos ka usia SD. Namun ku abdi dibiarkan itunya tanpa aya tindakan, tanpa aya sosialisasi itu di pemerintahan desa, tidak menutup kemungkinan kin kapayuna kak murang kali nu langkung alit deui. Itu janten sakali deui abdi nuhunkeun perhatosanana ti sadaya warga supados langkung memperhatoskeun deui putra putri. Nah ayeuna mah henteu pandang SMA, henteu pandang SMP kitu nya. SD ayeuna mah tos mulai jarogol kitu nya. Harap eta kedah diperhatoskeun. Kujalaran ieu teh sanes tanggel waler sakola wungkul, sanes tanggel waler guru ngaos wungkul, sanes tanggel waler ti pemerintahan desa wungkul. Tapi ieu teh nu langkung utami nama perhatosan ti para sepuh-sepuhna. Itunya sakali deui abdi wiak kasadaya ibu-ibu bapak-bapak anu ngagaduhan murang kalih di usia sekolah supados biasa memperhatoskeun deui putra-putrina supados terhindar karena kegiatan-kegiatan anu sifatna negatif. Geura diparios itunya HP-na, bila mana HP-na mengandung unsur kekerasan, bullying, persekusi, pornografi, eta kedah diperhatoskeun ku urang sadayana selaku sepuh-sepuhna. Eta anu pertama. Anu salajengna dina raraga urang mayunan tahun baru Masehi gitunya. Aya kebiasaan anu kirang sae gitunya. Pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kantos ngaluarkeun edaran perihal larangan kembang api sareng mercon. Gitu janten sakali deui priyogi perhatosan ti sadayana dina urang ngarayakeun tahun baru aya larangan pikeun urang nyeungeut kembang api atanapi bercon. Ieu kedah diperhatoskeun nya. Eta tos aya aturanana baik eta ti aturan pusat maupun aturan daerah dalam bentuk perda. Nah ditindaklanjuti ku aturan nu aya di desa gitunya. Jadi sakitu nu tiasa disumanggakeun hubungan waktos tos wengi gitunya hapunten pastina abdi nyang kolongting kana waktos. Sakali deui abdi nuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Pastina aya kata-kata ti abdi anu kirang sapagodos nuhunkeun dimaklum nuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Sakitu anu tiasa kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.